Assalamualaikum, sampurasun baraya. Hatur nuhun parantos lalajo video dinu diajar Sunda yuk. Dina video ayeuna sim kuring bade ngandungikeun resep ngeunaan kadaharan Sunda nyaeta oseng cumi asin peuteuy. Rendos bawang beureum, bawang bodas, muncang, tomat, cabe, jeung pedes. Siapkeun minyak panas. Tuluy oseng eta bumbuna, geus rada seungit asupkeun jahe jeung lajam meunang ngageprek. Dagoan nepi ka seungit, asupkeun peuteuy jeung cumi asin nu meunang ngagoreng satengah asak samemehna. Tambahan penyedap jeung gula beureum. Jadi weh oseng-oseng cumi asin jeung peuteuy babaringnya. Mangga wilujeng praktek baraya.